Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui murid-murid ibu sadayana di kelas 4 sareng ibu Abila dinu pangajaran bahasa Sunda. Tekaraos hidup sadayana atos aya di kelas 4 nya ayeuna. Tah sateu acan urang kawitan pelajaran dinten ieu, yuk urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna urang nincak kana pangajaran hiji dinu materi endahna hirup sauyunan. Tah ayeuna hayu sasarengan urang buka kaca 2. Aya hiji carita dina judul Bulan Puasa. Bulan puasa di pilemburan bulan puasa teh bulan nu pangrame-ramena. Ari sore saenggeus baruka, kolot-kolot daratang ka masjid taraweh. Barudak oge rea nu daratang atawa marilu jeung bapana. Gopar mah meh unggal peuting ka masjidna. Tapi manehna mah lain rek milu salat, rek ulin bae jeung barudak nu sejena. Pajen oge manehna nuturkeun salat ka waskolot ngan kucuas kecewis jeung jungkal-jungkal henteu uni bae. Ari lebah salimna mah pangtarikna ngajeritna bari ditempokeun kana ceuli batur. Lamun geus bubaran taraweh, breng deui barudak arulin di buruan masjid. Ari datang ka imahna sabada taraweh, Gopar buru-buru sare lantaran sieun kaberangan saur. Unggal janari Gopar tangi pisan, malah sakapeung mah indungna oge sok dihudangkeun ku manehna sina buru-buru masak keur saur. Saenggeus saur mah Gopar dug deui sare. Isukan ari hudang sok korah-koreh deui mukaan lomari makan, cenah saur kadua kalina. Wanci beduk dek deui dahar, pokna teh saur tengah poe. Ari sore waktu kolotna baruka puasa, Gopar nu pangheulana nyang hareupan dahareun. Bukana pangponyona da saurna pangmindengna. Sabada salat magrib, Bapa Gopar mah ka masjid. Si Gopar salawasna tara tinggaleun milu. Petana di masjid nya kitu carana jiga ka tukang-tukang bae. Gopar tamat sabulan puasana. 30 poe nepi ka lebaran. Da kudu dimaklum lantaran Gopar mah budak keneh, teu acan wajib kudu puasa nya. Jadi dongeng ieu teh nyaritakeun Gopar, anak kecil yang melakukan kegiatan bulan puasa di bulan Ramadan. Salajengna saatos hidup sadayana maca bacaan carita pondok tadi ngeunaan endahna hirup sauyunan dina judul Bulan Puasa di hiji palemburan. Mangga ku hideup dibuka kaca 3 di dinya aya 5 pertarosan. Mangga dijawab dumasar kana carita tadi. Mung dugi dieu wae materi urang dinten ieu, sampai di sini saja dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.